Panglaris dengan gorbon dan laris dan kasbon si doyo. Ya anjing pokok. New kasbon. Haji Emin biasa kilo. Mang Isnu menggoreng topping gurame. Iya deh si Fitri ya. Sabun colek 2, pembalut hijing jeung dorok-dok 3. Iraha ieu jelema arek marayar ya. Koredas warung aing. Sampurasun. Rampes. Reuasnya. Reuas. Aisyah hidang. Kan diuk-diuk tangguli. Kenalan tadi cager. Cager Mang. Yuk. Mang kerlier ya. Mikiran kasbon lain. Iya lo pisan kasbon. Gedeng-gedeng. Orang boga solusinya ada. Mana cik? Gedeng jeruk euy. Ayo tuh. Badi Mang. Tah. Solusinya. Ajik bener pisan. Seungeut teh lah. Mana wae? Helm geus pake we. Aja ka didek naon. Iya Mang. Heeh, aya tuh urang boga hutang teh. Wadah siapa Mas? Wah. Mang, mie goreng aya teh. Yeh, mie aing mah unu goreng, aralus kabeh. Maksud aing teh mie anu digoreng. Abang keren ngerebusna euy. Atahna we nya? Sok we Mang, emang tadi ge yang eta. Kedeung tunggu nya. Goreng-goreng kan? Mang, nuhun. Tuh, sami-sami. Balik nya. Tah, iya atuh. Nu meuli teh langsung mayar. Mah rugi panan bandar ya. Aus mamang ya, udah. Aduh, hutan. Oh, ieu can katempo ieu. Pantesan saeutik ieu, aduh si Sipa ieu. Keripik setan 2, bandulan 1. Astagfirullah, doyok pantesan duit aing magol ya. Sabun mandi genep, mie goreng 2, sampo 4, bandulan genep, kopi hideung. Naon ya? Basreng lain. Kuat beak 50 ribuan ya. Aduh, pantesan magol duit aing eueuh. Cik. Goblok. Rampes goblok eta. Aduh. Aduh, hakna dong. Aisyah ti hidang. Iya, pulungan deh. Kenceng teuing. Dong kopi hasim ya. Bandulan. Moal teh hasem sih nyokot cabut wae. Apaan can gajian aing teh dong. Haus. Ucai di kulkas aing. Kedeung da gua. Nanti cowok mayar sih ya. Kalem we. Nah itu baring ini mari baca ya buku bacaan ya. Bacaan ya. Baca we lah. Sabun mandi, mie goreng, sampo, bandulan, kopi hidung, basreng. Buset, ieu mah lain bacaeun. Bayaran, teh, goblok. Kasih bayarin saya. Tah. Doyok. Bacaeun naon ieu mah jadi tengeuna aing minumna ge ah. Kamari geuna di sia teu geuna di aing. Heeh, engke mun gajian dibayar dong.
Udah lila teuing ye, loba balanjaeun, warung ieu teh lain warung pangangguran. Lain warung santunan, komo warung ulang tahun keun sia. Heeh, muhun ngartos Bapak Bodong. Ulah ngartos, bari merekan artos. Iya, siap. Ulah siap-siap, kamari saya jadi driver bebenangan teh duit. Aisyah kamu itu inget mau mobilan nepi ka beak bensin ka hayang saha coba? Hayang saha? Ya ka hayang aing, pan aing nu nyupir. Yang geus kan berarti ka hayang sia lain ka hayang aing. Nyebarina teh rujit-rujit teh sia teh kana duit. Da lain rujit, aing butuh dahar yok. Oh, yang ngomong atuh sing bener. Terus iraha si arek mayar teh ye. Aina kesepi dong tadi kan teh. Hayang namanya mah make dukun. Mung mal berkah duit aing. Sia di teh biasa nagih-nagih ayeuna. Masih karyawan teh. Ayeuna teh kerusum lockdown yok, duit olok wae hedon. Heeh, da we pabrik mah gareulis haredon. Tapi loba oge nu jadi runtah. Jika nu pernah gawe di pabrik wae maneh. Ye, ulah sangka dong, amang kieu ge loba pangalamanna. Loba naonna? Loba wadulna lah. Ye, sugan teh loba jarambahna teh. Ye, cenah si di lockdown. Biasa yok, kerusum corona kieu mah gaji teu meunang, ayeuna sia nu mayar. Sing sabar we atuh dong, da aing ge unggal poe narik. Namun asa sama koeng dibayarkeun jang kasbon. Ya heuh atuh kudu mayar. Heeh, mantar kan doakeun meh rame narikna. Heeh, didoakeun ku saya. Tapi ulah poho, ikhtiarna, doana, kadeh hiji deui. Naon? Mayarna. Tuh aing narik heula ayeuna mah tah bandulan tulis. Oh ya, tulis ku aing. Jadi sabaraha bandulan? 7. Geus aing mah heula ye nya. Ya ki bawa moal ya. Moal perih-perih mata mah nu. Ame inget. Yok, Moal. yok. Yok. Ayo kayaknya kasusan tiap kali. Panglaris Tanjung Kimpul, pegangan laris duit kumpul. Panglaris dan Gorbon. Naon di Sampurasun. Eta gebragana tuh. Apaan can gajian aing teh dong, haus ya kulkas dicai. Ayo kita lihat tadi.